Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa hukiya sareng parantos dihikayatkeun anna imra'atan kharajat min baitiha. Saestuna aya hiji istri anu kaluar di bumi na eta istri. Litasma'a karna bade ngupingkeun eta istri kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dawuhan atanapi dakwah ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'as sahabati sarta sahabatna radhiya mugia maparin karedohan saha Allahu Allah anhum ka eta sahabat ajmain tegasna sadayana. Faro'aha maka ninggal ka eta istri sa rajulun hiji pameget sabun anu masih keneh ngora fitoriki di jalan. Nalika istri papah menuju tempat Nabi sok ngajarkeun ilmu, aya nu ninggal ka eta istri teh di tengah perjalanan teh hiji pameget nu masih keneh ngora. Faqala maka naros ieu rajul laha ka eta istri, ya khurmatu hai khurmah. Eta istri teh namina hurmah. Aina qasduki bade ka mana pamaksadan anjeun. Faqalat maka ngawalor eta istri ana ari kaula teh eta qasidatu ngamaksud kaula bade ngamaksud kaula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tepang atau hadir di majelis Nabi. Ajlisu bade calik abdi bade ngaji abdi indahu sinareng Kangjeng Nabi. Wasmau sareng bade ngupingkeun abdi kalamahu kana dawuhana Kangjeng Nabi al-maliha anu indah anu sae anu pinuh manfaat. Faqala maka naros laha ka eta istri saha as-sabu pemuda anu tadi, hal tuhib bainahu naha anjeun teh rasep ka Kangjeng Nabi. Qalat maka ngawalor eta istri naam nyatang tos we. Ahibbuhu kaula mika cinta mika resep mika dedeh ngajadikeun kaula ka Kangjeng Nabi teh idola. Faqala maka nyarios eta rajul laha ka eta imro'ah bihaqqi hubbihi kalawan hakna cinta ka Kangjeng Nabi. Alaiki eta tetep ka anjeun. Lamun mah nya cenah Kangjeng anjeun teh cinta ka Kangjeng Nabi, irfa'i coba angkat atawa laan ngalaan anjeun naqobaki kana cadar anjeun hatta anzuru sahingga ningali kaula wajhaka kana wajah anjeun. Falamma khalafaha maka nalika nyumpahan ieu rajul ka imro'ah ngetes ieu rajul ka imro'ah bi hubbin Nabi kana cintana ieu imro'ah ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kasabat maka mukakeun ieu imro'ah lahu ka eta rajul an wajhiha tina wajahna. Faraahu maka ningal rajul ka wajahna imro'ah. Summa innaha satrasna sanyana ieu istri lamma raja'at samangsa uih ieu istri saparantos majelis teh ngahadiran majelis ringkas caritana samangsa istri teh tos uih tina majelisna Kangjeng Nabi. Akhbarat maka maparin kabar maka nyarioskeun ieu istri teh jaujaha kacarogena bima jaro kana perkara anu kajadian di perjalanan teh laha anu kajadian teh ka istrina anu terjadi ka istrina ma'asabi sartana etana pamuda.
Palama maka samangsa ngupingkeun saha jauh-juha carogene imro'ah kalamah kana cariosanana ieu imro'ah tagayyaro maka rubah, maka cemburu, maka khawatir lah. Khatiruhu kana hatena ieu jauj. Wa qala sareng nyarios ieu rajul fi nafsiyatina dirina eta salaki la budda ieu mah kudu diuji teu menang henteu. La budda maka mesti atanapi teu menang henteu min an a'lama tina ngauningakeun kaula sidqaha kana benerna ieu cariosan imro'ah atau bojona teh min kizbiha tibatan bohongna eta imro'ah. La artahu maka supaya tenang kaula min hati imro'ah. Wala buda maka mesti min an amtihanaha kaula teh kudu nguji kadah nyoba kaula ka eta imro'ah ka eta bojona. Faqada maka ngahurungkeun kaula carogena teh laha pikeun eta imro'ah at-tanuron kana hau tanur kana pembakaran roti. Wa huwa sareng ari tanuro aina mina tanuro teh eta al mahalu hiji tempat atau nepi hiji alat alladzi yakmaru anu sok dibeuleum atau dipanggang, tempat pemanggangan lah pihi tina eta tempat teh al-hubzu naon roti. Jadi namina tanuro teh hiji tempat di mana tina tempat eta teh roti dipanggang. Alai hatil jurati bari netepan kana tingkahna buyung. Wasobaro sareng sabar alaihi ka eta zawaj hatta istadda sehingga banget naon lahibuha bulat-bulat eta tanuro. Summa qala terus nyarios eta rajulaha ka eta istri bihaqqin nabi lamun mah demi hakna Kangjeng ka Kangjeng Nabi, lamun mah bener anjeun cinta ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba buktikeun udkhli kadah lebat anjeun at-tanur kana ieu tanur anu ieu tempat manggang roti. Falamma khalafah maka nalika nyumpahan eta salaki ka istri Nabi haqqin Nabi ka kalawan nyandak na hak Kangjeng Nabi, kalawan hak na Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alqat maka nibakeun asup kaula eta istri nafsa kana dirina eta istri pihi kanu eta tanur teh. Jadi tanur teh aya pantoan jero asup teh eta istri teh. Wahawanat sareng ngahampangkeun semangat eta istri teh biruhya kalawan ruhna. Lakauniha kulantaran aya imro'ah teh eta shadiqatan awe anu bener pi mahabbati tina benerna cinta ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'aha maka nalika ningali ka eta imro'ah saujajoha salakeun imro'ah waqa'at kana numibakeun ya imro'ah pitanuro asup kana tanur kana panggang roti teh kulantaran dipiwarang ku carogena teh kalawan mawa bener teu cintana ka Kangjeng Nabi sok asup. Wa gotosat maka nutupan ya imro'ah fihi dina eta tanur. Hazana maka sedih ieu suami alaiha ka eta istrina. Wa ulima sareng dikanyahokeun naon annaha sanyana ya imro'ah teh eta shadiqah awe anu bener fi qauliha dina cariosanana. Fazahaba maka samangsa kitu fazahaba maka angkat saparantos kitu teh saha arrajulu carogena teh ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi. Wa habaro nyarioskeun kajadian bima jaro naon perkara terjadi li jaujatihi ka janten caroge istrina. Faqala maka cumarios lahu ka eta rajul saha Nabi sallallahu alaihi wasallam idzi grawih anjeun. Waksib bukakeun ku anjeun an hati eta istri at-tanur kana panggangan. Balik anjeun terus bukakeun kaluarkeun lah gitu maksudna si istri tina tempat panggangan teh.
Faraja maka wangsul eta rajul saparantos dipiwarang ku Kangjeng Nabi teh wa kasyabat terus mukakeun ieu rajul an hati eta istri annaro kana saeuna tina pembakaran roti teh. Fawajadaha maka mendakan saroge ka istrina salimatan dina kaayaan salamet wa qad balaha sareng maseuhan dina kaayaan baseuh ka eta imro'ah teh maseuhan ka eta imro'ah teh nan uruku kesang. Kana seolah-olah kayan imro'ah teh tapi hamamin aya di jamban aya di tempat mandi WC aya muktasilin tegasna anu nuju adus ya istri bil ma'il hari ku cai anu panas. Allahumma maka ngadoa ieu cara teh Allahumma ya Allah ngadoa tah saparantos aya kaahengan teh aslihna mugi Gusti ngabersihkeun ka abdi sadayana pijami umurna tina sadaya perkara urusan abdi sadayana wa asli ahlina sareng mugi Gusti ngabersihkeun ka ahli abdi sadayana ay aqari bina tegasna ka kerabat abdi sadayana wa tabaina sareng kana turut ka abdi sadayana wa darorina sareng kana turunan abdi sadayana ay auladina tegasna mah ka para putra abdi sadayana wa jami'il muslimina sareng kasadayana jalmi muslim pi jami umurihim tina pirang-pirang sadaya urusan muslimin. Walhamdulillah walhamdu ali sadaya puji lillah eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan sagala alam. Panutupna pangintasor musonib saparantos ditutupu doana si eta pameget maka musonib hamdalah walhamdu maka ali sadaya puji eta lillahi kagungan Allah Rabbil alamin anu manggaranan sadaya alam khatama anu nungtungan anu nutup sa al musonib kaya ajengan musonib kitabahu kana saratanana kana kitabna bil hamdalati ku ucapan hamdalah kama saperti perkara khatama anu parantos nutup saha ahlul jannah ahli surga doa ahum ku doana eta ahlul jannah biha ku hamdalah nas'alullaha urang sadaya nyungkeun ka Gusti Allah nu Maha Luhur ayamuna mugi Allah maparin anugrah alaina ka urang sadayana biridwaniku karidwanana al akbari anu ageng wa bin ni'mati sareng ku nikmata as-sabiqati anu sampurna pabizalika maka kulantaran ku anugerah Allah tatimu jadi sampurna naon as-sa'adatu kabagjaan. Alhamdulillah sareng sagala puji lillahi ka Gusti Allah di anu bi ni'matihi kalawan nikmatna nulung surti Allah tatimu maka jadi sampurna as-solihatu sadaya kasayan sadaya kasolehan wa bipadlihi karena sareng karena fadlna Allah ta kautamaan Allah nafuza maka kenging kabagjaan urang sadayana bil jannati ku pirang-pirang sawarga wassalatu sareng mugia ieu shalawat salam keselamatan ala sayyidina kadunungan urang sadana as-sadati anu jadi pamimpinna sayyid pamimpinna para pemimpin Sayyidina Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad wa ala alihi sareng ka keluargana Kangjeng Nabi Muhammad wa sahbihi sahabatna wa zaujatihi sareng pirang-pirang bojona Kangjeng Nabi madamati dina salagina langgeng naon al ardu bumi was samawati sareng langit. Walhamdulillah sareng adi sadaya puji eta lillahi tetep kagungan Allah wahdahu anu sahiji wala haula teu aya daya wala quwata sareng kakuatan illa billahi angin ku pitulung Allah al ali anu maha agung al azim tur nu maha al ali anu maluhur al azim tur nu maha agung. Wa hasbuna sareng ari anu nyukupkan ka urang sadayana eta Allahu Allah wa nikma sareng pangsa saena zat naon al wakil anu dipasrahkeun anu dipasrahan ari Gusti Allah. Qala maka comarios al muallifuhu muallif musannif qatama parantos sampurna parantos rengse hadzal kitab ieu kitab bi aunil maliki kalawan pitulung Allah anu ngawasa al jalil anu agung Allah bi waktu duha ieu kitab teh dibereskeun dina waktu duha
naharul ahadi dina dinten siangna minggu bisab'i wa isrina dina kaping 27 min syahrillah tina bulan Allah al muharrami tegas nama bulan Muharram alfi sanatan wa mi'ataini wa arba'i wa tis'ina dina tahun 1284 ala yadil hakiri dina rengsena teh ku tangan atau ku tulisan al hakir Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali taba mugia maparin tobat sa Allahu Allah alaihim kasadayana. Alhamdulillah kajian kudulujan parantos rengse mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan naon anu kusim kuring diawaskeun jadi barokah utamina kanggo diri sim kuring ngahadiahan ieu awasan kudulujan utamina mah ka Ibu Rama sim kuring rancangan keluarga sim kuring guru-guru sim kuring mudah-mudahan anjeunna aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Hapunten nu kasuhun ka para ulama, ka para ustad, para guru-guru sim kuring bilih aya lepat baca lepat makna da ieu mah namina ge diajar. Sakali hapunten nu kasuhun mudah-mudahan barokah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.